haitsu muqtadiru. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghah wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqqatir rahmati raf'ati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allah Allahu Allah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhana wa tihaw wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdillah muallima wa rasula wa ala alihi wa sahbihi bukrata wa asila amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannati. Al-hadis. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan ka urang sadayana tina rupi-rupi nikmat nu kacida pisan agengna, nikmat anu bisa mawa urang tina neraka ka sorga, nikmat anu mawa urang kana kebahagiaan, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia tercurahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad, tahilap ka keluargina, sahabatna, umumna ka urang sadayana anu ngarap-ngarap syafaat ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun para alimil ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ka guru simkuring, sepuh simkuring nyaeta Abah Haji Rohim. Alhamdulillah urang doakeun mudah-mudahan Abah Haji Rohim sing dipasihan kakuatan ku Gusti Allah, ditambah-tambah di panjang umurna, walaupun nyana umurna geus kolot. Masya Allah, kanasibkeun panggih jeung sepuh anu geus kolot umurna. Ditanya tadi
bah ari abah ieu wiridana naon bisa kolot ki ternyata sholawat wiridana nu mantak parurah talun hayang bunggera kolot sholawat oge teu hilaf ka para ustad-ustad nu sanes kiai-kiai nu sanes sami kusim pribados dimulyakeun teristimewa ka ketua panitia PHBI sadayana mudah-mudahan ketua muludan nu aya di Baitur Rahim ku Gusti Allah dipasihan panjang umur pasihan kakuatan jembar milik rizkina oge teu hilap ka para ibu-ibu bapak-bapak anu hadir sami kusim pribados dihormat teristimewa jasa anu kusim pribados dihormat tur dicintai tur ditedak doana nyaeta keluarga besar Al Istiqlaliyah khususna pimpinan Ponpes Al Istiqlaliyah urang doakeun guru urang guru-guru urang sing dipasihan panjang umur sing dipasihan kakuatan ku Gusti Allah dipasihan kasabaran tina ngadidik urang kabehan teristimewa oge ka parurah ieu karak manggih rurah doang kitu sebenarnya mah rurah teh gagah caramahna masyaallah ieu kakarak tahun ieu gara-gara viral meureun ieu haram jadah doang panggih nu mamana teh rurah karak manggih nu di dieu masyaallah sawarana doang Ki Kurtubi sawara doang ahli dakwah nu hebat ngahanang tadi masyaallah karim ieu rurah jagagah jasa lamun diteruskeun meta tahun hareup anu ngondang asal anu ngondang tahun hareup urang doakeun lurah di Sukamantri ya Pak lurah di Sukamantri mudah-mudahan panjang umur ngan ulah nyandung awas lurahnya dikasepkeun dikasep sagala-galana kasep rizkina kasep awakna kasep ibadahna teristimewa jasa ka para santri anu sangat-sangat kusim pribados dihormat aya santri di dieu nya urang doakeun Pak Bu santri mudah-mudahan dijadikeun ahli Allah anu dikobongna hees bae anu dikobongna main game eureun-eureun sampai subuh anu dikobongna teh lamun deuk lelempangan jeung kabogona beas babaturan dijual anu dikobongna peting dijieun berang dijieun peting eta teh ternyata lamun diingetkeun kurang ahli akhirat eta teh tihang dunya nu matak lamun eueuh santri di alam dunia atuh ragag santri tapi nu kitu tihang dunia teh nya anu beda jeung batur anu dikobongna manehanana maulina di Afrika padahal mah awakna teh di podok wow mata batina aya di Jerman sing goreng nonton bola eta santri masyaallah cek guru urang teh lamun indung bapana
pesantrenkeun anak 1 tahun 2 tahun 3 tahun sok sanajan anak teu jadi nanaon cukup jeung indung bapana asup ka sorga lain amin pesantrenkeun sia mah pesantrenkeun anak nu mata geus hese jasa akhir zaman urang nempo santri teh hese jasa nu mantakan geus cicing di pondok lagi akhir zaman sangat luar biasa geus dijajah ku akidah dijajah ku mabok dijajah sagala naon tapi urang di kota Tangerang khususna Banten masih loba santri-santri salapi masih loba tihang-tihang dunia nu mantak sakali deui ya Allah ya Rabb urang doakeun mudah-mudahan nu santri-santri ilmuna dibarokahkeun ku Gusti Allah dibere kekuatan dibere hurung jasad jeung ruhna ka Gusti Allah amin ya robbal alamin kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengian ieu urang hadir dina haflah anu mulia ieu dina raraga ta'ziman wa takriman ngagungkeun jeung ngamulyakeun junjunan urang sadayana anu harapanana kabehan nu aya di dieu menang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lamun nyaritakeun syafaat berarti na awak urang teh aya cinta lamun cinta teh bahasa Sunda bahasa Arab nama mahabbah nu matak lamun inget nyaritakeun mahabbah inget ke awak sorangan cek batur mah aya mirip nu padahal ieu sim kuring kumahabahna boga patokan hirup di alam dunia cek guru nu mana ge ilmu nu paling hebat teh cek ilmu cinta ketika ku urang di dawam ilmu cinta loba nu bogoheun lain eta ilmu cinta teh na awak mahabbah lamun nyaritakeun mahabbah na jero awak teh aya Rahman Rahim lamun geus aya Rahman Rahim kabeh rahmatan lil alamin karunya urang nyaah jasa nu mata karumasan awak ieu teh hirup lamun henteu ngahospot ka wali-wali Allah lamun teu tawasul ka guru-guru khawatir bisik teu salamet nu mantakan perjalanan sim kuring teh semenjak almarhumah wafat 2 tahun sim kuring noyon saminggu sakali ka makom saminggu sakali sabulan sakali sabulan 2 tahun diheubel-heubel kunaon barang ka dieu ngaji 10 Muharram geger aya geger laju titah ngaji ieu mah sebenarnya paji ngajina mah teu bisa ngan tadi teh dipikiran ditalaah eueuh deui ilmu nu hebat ternyata mahabbah tapi nu boga mahabbah nu hebat ya junjunan urang sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha jalma anu teu cinta ka Kangjeng saha jalma ketika ngaranna disebut Muhammad saha anu jalma anu teu ceurik setiap 12 Rabiul Awal jalma berbondong-bondong kabehan lain di Tangerang bae lain di Malingping bae lain di Paneglang sadunya Islam ketika nincek kana 12 Muharram 12 Rabiul Awal kabeh jalema ngarayakeun Maulid Nabi ieu pan urang datang di dieu ku sebab aya mahabbah ka Kangjeng di jero mahabbah aya cahaya Kangjeng nama 14 abad nu silam tos kalewat tapi cahayana asup ka urang Cilongok
datang ka dieu cicing tengah peting weweg doang kieu jajal jeung isu peting di dieu nongkrong haram moal cicing met tapi ku hebatna cahaya Kangjeng Masya Allah urang cicing di dieu dengan dorongan cahaya Kangjeng di jeruk cahaya ternyata aya mahabbah di samping urang cicing di dieu ngadengekeun mauidhah anu harapanana teh supaya menang syafaat dileuwih syafaat teh balik mawa bakul cicing di dieu pan balik mau bakul Masya Allah komo ibu-ibu mah eta ka mana ya muludan ieu bagian Baitur Rahim oh didinya merada loba bakulna tuh lobaan tapi lain etana ternyata ialah harapanana supaya naon supaya tambah-tambah cinta ka Kangjeng lamun jalema geus tambah-tambah cinta ka Kangjeng menang sapaati Kangjeng bah ka Kangjeng maotna teh mawa iman jeung Islam nu harapanana cicing di dieu urang kabehan harapan anu sangat nu dihayangkeun ku sakabeh jalema balik ka alam ditu salamet mawa iman jeung Islam nu mantakan alladzi huwa sababu maulid teh ngajadikeun sabab lidukhul jannatin naim asupna ka urang ka sorga atuh kabeh ge saha nu teu hayang ka sorga ditanya tukang remi kakak hayang asup ka surga atuh hayang tanya ka rurah hayang asup surga atuh hayang saha nu teu hayang asup ka sorga kabehan jalema hayang asup ka sorga lantaran boga kayakinan awak urang hadis Kangjeng geus nyaritakeun kullu ummati kullu fardin sakabeh umat kula cek Kangjeng yadkhulunal jannata kabeh urang Cilohok kabeh urang Banten asup ka sorga kabehan jaminan ti Kangjeng tapi ilaman aba terkecuali jalema anu teu hayangeun ka sorga ditanya ku sahabat ya Rasulullah qalu maman aba kumaha jalema anu teu hayang ka surga ternyata jalema anu taat bakal diasupkeun ka sorga ku Gusti Allah jalema anu maksiat bakal diasupkeun ka neraka man aba ngaranna tah ketika urang geus ngayakeun maulid berarti urang nyekelan tetep patokan mahabbah supaya awak urang teh tentrem supaya awak urang teh ngeunaheun dibawa usaha ngeunaheun dibawa ibadah ngeunaheun lantaran geus boga cinta na jero hate sederhana hadisna man ahabani kana ma'ifil jannati sahasa jalema anu cinta ka kula cek Kangjeng eta babarengan di sorga Kangjeng teu nyaritakeun salat Kangjeng teu nyaritakeun zakat tapi Kangjeng ngan ngomongkeun cinta ka aing cek Kangjeng sorga babagianana tapi hese ternyata ngaaplikasikeun cinta teh hese jalema anu cinta mah eueuh akalan jalema anu cintaan mah pan leungit saparo akal doang urang baheula keur bobogohan Masya Allah di parapatan Mang Santri cekolotna teh ceng ieu beas di 2 sak 3 sak kapake 5 bulan berhubung manehanana teh boga kabogoh sedengkeun teu kabeneran boga kabogoh teh pan sok mentaan kuota bae beas dijualan 2 liter 3 liter ditukerkeun jeung kuota eta pan geus leungit akalna kiai ngaji si eta mah nyulusup kaburi nyelah motor ketemuan di Bagedur aya santri teh jalema anu cinta-cintaan mah leungit akalna coba ka urang ieu
asupkeun cinta ka Allah, asupkeun cinta ka Rasulullah, asupkeun cinta ka guru-guru urang, kabeh asupkeun. Engke lamun geus boga cinta teh salat teh teu kesel, muludan teh teu riweuh, pagede-gede jasa urang urunan muludan pagede-gede nu pada hakikat nama Masya Allah. Ieu Kangjeng teh ngahirupan urang, waktos Kangjeng hirup kene, waktos Kangjeng sesudah tos wafat tetap Kangjeng teh ngahirupan urang. Komo eta Kangjeng ngahirupan kana umat Kangjeng teh di bulan Mulud jeung bulan Rajab komo. Bulan Mulud mah pangling dihirupan ku Kangjeng teh kiai. Lalintuh kiai pamajikanana. Berkat mana? Korik lintuh bulan Mulud dihirupan ku Kangjeng. Urang ngariung dihirupan ku Kangjeng pada hakikat nama lantaran urang saking cinta ka Kangjeng. Jalema geus ngahambakeun awakna ka Kangjeng boga cinta teu aya di tempat iwal hiji sorgana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antaranana jalema anu geus cinta ka Kangjeng teh awak diloyogeun kana pangajian. Urang dieu mah ngeunaheun ngaji teh saminggu tiap pul, malam Rebo, malam Jumat, malam Salasa, encan di majlis ieuna, encan di dituna pul jasa. Nu matakan akhir zaman amal nu paling hebat teh ngan dua, hiji katungkul ku maca sholawat ka Kangjeng, kadua lobakeun ngaji. Urang teh geus kolot teh sakieu dijajah ku nagara teh, urang geus dijajah jasa moral akidah. Iwal hiji awak urang dihambakeun ka pangajian, lamun geus dibawakeun dihambakeun kana pangajian tah awak urang kagambar ku urang ngeunaheun ternyata ngaji. Walaupun teu asup ka majlis di pinggir bari ngauduk ngeunaheun jasa, ngopi ngarokok. Kiai mah ngomong komo lam di Malingping tah baji paling resep magahan bapak-bapak. Bapak-bapak malum geus asup ka majlis tiis anteng. Lain. lain. Mana ngarokok we gahaneng we. Engke katempo tah hatena masing-masing si eta ngaji ku gara-gara diudag ku pamajikan. Sieun ngaji ku gara-gara diudag Bang Emong. Si ngaji kulantaran ieu si ngaji eueuh deui pagawean iwal hiji ngaji doang. Aya si nu ngaji gara-gara masalah lolobana jalma nu ngaji teh loba bermasalah. Teu beda doang santri. Santri nu diasupkeun ka pondok pesantren teh tilok jalma nu barener ge. Nu tatoan, anu bodoh, anu geus pokona mah nu macem-macem santri mah aya. Nu mantak inget kana dongeng ieu jambar haye guru urang di mana ge sih jam geus jam 10 jauh balik ka Malingping ieu. Aduh gara-gara Baitur Rahim jalema dongeng, lamun dongeng inget dongeng, lamun nyaritakeun santri inget dongeng ieu pas jeung muludan. Aya santri pesantren pagaweana teh maling kala apa lah. Eta lamun guru boga kalapa teh dipaling cuk tukerkeun jeung jarcok. Apal jarcok? Jarum coklat. Jarum coklat. Ngaji masa kada hayangna begitu dipagahan ngaji, oh sing goreng bodoh. Eta mah bodohna permanen. Aya pan bodoh biasa, aya bodoh sederhana, ieu mah bodoh permanen. 8 tahun ngaji na ikro teu mancat-mancat. Aba ta na eta mega sih. Eta mega sih aneh. 8 tahun na ikro bae. Tapi aya keistimewaan awakna. Setiap malam Salasa jeung malam Jumat maneh nama ilu marhaba bae. Paling resep cenah abdi mah kana marhaba. Jeung ketika mainang
lamun ngundang-ngundang marhaba mainna lamun disebutkan Muhammad cerik eta si santri, padahal odom, padahal bodoh, ikro teu naik-naik. 8 tahun kumaha ngaji na Bah Haji, ieuna abah tata eta ngaji kitu beda 8 tahun teu naik-naik, tapi na jero hatena aya cinta ka Kangjeng. Ketika disebutkeun aran Muhammad cerik, nu mantak manehna boga dulur ngaranna si Sarman, arana Sarman pindahkeun adi sia tah arana Muhammad Sarman. Bapana ngaranna Sardi dipindahkeun ku berian Muhammad Sardi. Ketika boga dulur arana Samani ditambahan ku Muhammad Samani. Eta mah pokona mah kabeh dulurna lamun aran Muhammad ditambahan ku manehna Muhammad. Ku saking cinta-cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad, masya Allah karim. Tadina marhaba ari maca teu bisa ngan lila-lila mah pasok katalar bodoh ge, padahal bodoh. Inget bepas wa muhayyan kasam siming kamudiun asfarat an hulailatun garaun. Eta teh ketika eta paling resepen eta bae si irana tina muhayan wa muhayyan kasam siming kamudiun asfarat anhu lailatun garaun ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi. Eta si Sarman eta taubatan qoblal mamati paling resep. Pas qoblal mamati teh gandeng eta santri nu bodoh teh ya. Ketika lamun marhaba main pangharepna pas aya si Iran belah dinya be hafal mena lamun maca eta wa muhayyan kasam simingka mudiun asparat anhu lailatun garaun. Eta si santri ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi tau buatan. Eta teh kitu bae, masya Allah. Lain lalawora ternyata si Iran eta lain sembarangan si Iran eta, masya Allah karim. Bodoh si santri jalemana, tapi setiap wiridan eta baik, setiap lempang bari maling kalapa wa muhayyan kasam siming kamudiun. Ketika dahar wa muhayyan kasam siming kamudiun asparat anu lailatun goro ubae ilahi ilahi kamar maning bari mandi wa muhayyan kasam siming kamudiun bae. Ketik saking rel saking geus pasehatna inget kana ieuna teh kana otakna, setiap lempang eta be senjata pusaka santri nu bodoh teh wa muhayyan kasam siming kamudiun. Masya Allah. Dina hiji waktu kana guruna datang, begitu datang manehanana cerik lantaran aing ieu ngaji kita rek 16 tahun 8 tahun ikro naik meureun kana 16 tahun teh jurumiah teu hatam-hatam sasadu. Begitu sasadu cek guruna geus kieu bae ceng aceng mah pan tepati pinter guruna kagok ngomong bodoh pan. Maka kinayah ngomongna bisik kasinggungan aceng kan tepati pinter geus kieu bae pan eta sok ngadawam boga dawa mananu wiridanana pugut teu dawa mana naon eta doang paling resep teh wa muhayyan kasam siming kamudiun asfarat anhu lailatun garaun. Eta bae. Oh bagus nggak dituliskan ku abahnya ya tuliskan engke aceng mah ari aran jalema apal apalan jalema sasage aran mualif kitab apal geus ieu be wiridan ieu be Fatihah sakali be engke tos Fatihah macana wa muhayyan ya siap tuliskan ku guruna ila hadratin Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali wa ila hadratin Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Syuyuti wa ila hadratin Syekh Abdul Rahman Al-Adhari ulil muasan kalau bawas kabeh mualif kitab dituliskan ku guruna dibaca pakai wiridan kunyana
begitu Al-Fatihah, begitu beres Al-Fatihah, wa muhayyan kasamsi mikamudiun senjatana. Masya Allah, dina hiji waktu 5 poe atau saminggu teh arek balik geus nyerah manehna ieu ngaji maling kalapa seubeuh ulin seubeuh tapi kana otak teh ieu teu caang-caang mending gawe aing kan di komas kemarin geus nyieun persyaratan ditanya lulus SD henteu santri ya Allah tah begitu manena dibere wiridan eta dibaca wa muhayyan kasamsi mingkamudiun dina tengah peuting ngimpi dina impian teh manehna aya kadatangan jalema anu marake baju putih begitu kadatangan dihudangkeun eta pada nyiduhan nu hiji nyiduhna kana mata nu hiji nyiduhna kana ceuli kabeh awakna pada nyiduhan cok ngan ayah hiji dibukakeun bahamna di ciduan Allah bahasana be eta si santri bareng hudang ngadalil percis ngadalil duang lurah tadi tah kos gitu lah meunang sawara badak begitu tita maca tafsir bisa tafsir begitu dibitita maca Fathul Muin bisa Fathul Muin ketika tita maca alfiyah dilalap alfiyah 12 pan hafal manehanana babaturana sirikeun begitu dia kumaha bisa jadi kieu aing mah boga wiridan ngan hiji duang wa muhayyan kasamsi mingkamudiun asparat anhu lailatun garraun bu babaturan nuturuti aripan lecan lain padol moal manehanana tangges datang kana hiji mangsa kana padol mah ternyata di jero batin awakna ayam mahabbahna ngaleuwihan sasaha ka Kangjeng Nabi sebab jalema lamun geus permanen mahabbahna ka Kangjeng Nabi wallahi billahi tallahi salamet hirupna urang yang ngandalin di dunia adar-adaran gawe di pabrik adar-adaran dagang jeung naon teu salamet mah kabehan ge urang di dunia teh ya neangan hirup supaya ke alam barzah salamet udang di alam barzah urang naik ke alam mahsyar salamet ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim urang kabehan salamet nu mantakan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ku berkahna ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang Cilongok salamet mudah-mudahan urang sadayana dihampura dosa mudah-mudahan urang diaku umat Kangjeng Nabi jaga di poe kiamat babarengan asup ka surgana jeung Kangjeng Nabi tah ieu mangan sakedar perkenalan ngenu ngaranna ieu teh viral teh lain dihaja-haja wallah tallah billah abdi mah ngan sakedar sakieu saayana ngan hiji ka urang dieu doakeun mudah-mudahan sim pribados di pasien istiqomah tah sakitu nu kadua sejak silaturahmi ku hayang di akuna ke keluarga Al Istiqlaliyah urang kabehan di bawah bendera waliyun min auliya illah geus masalah boga guru wali mah salamet ngan hiji salametna teh ya kumaha kadar kamahabahan nu mantak lobakeun maca sholawat lobakeun ngaji urang dieu supaya urang kabehan tentrem supaya Cilongok aman tentram salamet tah baji sakieu bae anu dipikeun hatur hapunten dina samudaya kalelepatan billahi taufiq wal hidayah.